Sesepuh baheula bangsa Nusantara tos lami hafal ngajarkeun teras ngawariskeun cara ngabela diri. Tujuana pikeun ngaraksa sinar ngajaga tina ancaman anu bakal datang. Saur falsafah sifat dasar umat manusia loba diajar tina alam. Kitu oge pencak silat. Asal muasal kailmiahan siaga dina nalika gerakan satwa atawa keur ngabela dirina. Sampah pemikir ke dia. Awan ya anak. Kumaha latihan teh lancar. Alhamdulillah lancar atuh mah aya mah geus bisa. Gelut wae mah hayu. Kade nih popeujeul. Ulah sombong. Da ilmu silat mah lain keur gelut. Komo rek dipake ngajago. Ujug, ria, takabur, ulah ngan lamun di mana nyai aya nu nyerang batu pake da ilmu silat. Nya, ngerti? Ngerti. Cik itu ngerasul mari ke dapur nyaman. Sandi mana? Masih Sandi, oi. Wah. Sandi. Alhamdulillahirabbil alamin. Munnya. Tekuna naon, A? Alhamdulillah tuh. Oh, mun atuh syukuran tekuna naon mah. Bibede euy nya. Kela. Aya naon deui, A? Iya. Simpan ya. Kanggo Abi. Nya. Oh, atuh nuhun nya. Sandi di mana? Jadi itu tadi buka rosak. Oh,
Untung kayak nulungan. Tapi teh kunaon naon? Ayolah sih. Gitu. Ya, nggak usah ya. Balik. Yuk. Ayo tuh. Ih, mana sih lu teh? Hilang. Eta naon eta? Itu iya Pak, makan tadi. Tapi tadi kumaha bener? Iya, bener tadi kumaha. Pencen. Mama. Begitu patut dibawa ka dieu. Pijen. Mama ari mah kunaon? Abi teh ulah apa ngijing jelema? Abi teh kudu cicing di dieu. Abi teh ulah keluar. Mate kunaon? Meureun aya naon cina nyai hafal. Baheula teh. Ma. Tani, jadi gitu cerita nanti. Mung anu ku alaman kumaha teh terjadi ka nyai teh mung. Terus mah abi rek naon si bapak? Ih, tunggu mah nyai ulah ini nyai. Ganu di gunung kamari. Oh, aya naon geuning ka dieu? Tadi milarian bapak, Sareng saha dia teh? nyali rawe. Oh, gitu. Kurang ka bumi awe tuh. Ayo. Aing kepikiran wae kanu kamari jelema eta. Orang mana ya? Sarua aing kepikiran wae ngenes aing. Tuh, itu jelema itu lain tuh. Mana? Tuh, itu tuh. Tuh. Tiga. Ron. Nah, Nah, mana maksudnya kamari? kamarina Orang mana mana? kelah. Apa tuh aing saha? Saha? Mau ngomong mana malah?
mah. Wih, di mana, Cang? Ah, di payun. Bah, ya kenapa? Saha itu? Ieu teh jagoan pendekar. Silatna ge Ah, kira aku, Jang. mantap. Cok di tali kelan nih. Di mana nya itu? Di gunung. Di gunung. Nah, geuning betebih bisa ka dieu. Badai melarian bapak. Ang? Bener pada kemana? Tinggal mulang kali. Anu ngawajib hidup. Iya tah. Aep! 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 Mana budak kurang? Mana? Mana budak kurang? Bukan apa? Ah disumputkeun nya, sok ngaku. Mana budak kurang? Duh, kata teh aya budak di gunung. Mawa budak urang latihan di kebon cenah. Tundai. 2 3 Siti. Oh, jadi iya, jelema anu sok mawa maneh teh kamari. Marek naon ka dieu? Ma! Ari mana naonan? Kok ma teh ngajarkeun sila teh lain jang jago. Lain jang gelut. Ari mana naonan? Ma teh rek nepi ka iraha boga pamikiran kitu. Ma rek nepi ka iraha urung abi. Baheula teh ma dikiri. Nah ma tega. Pengalaman ma karasa ku batur. Urang teu kunaon naon ujang. Hampura emma ujang. Bah. Apa kan ieu? Jadi iya anu budak nu sayangan teh. Ingat ka dieu hampura abahnya. Moal aya jalma anu sampurna kecuali dirina anu nyampurnakeun. Oge saeutik pangawruh bakal dipika asih ku langit, dipika heman ku alam dunia nalika bener tur ikhlas ngamalkeunana.